walau ro'a lamun mah kijaed contona ningali syahson kahiji jalma yuridu ngamaksud ieu si jalma teh as-sholata kana salat ngan wa fi saubihi eta tetep dina bajuna ieu si jalma nu rek salat teh najasatun ari najis wal musalli bari ari si jalma nu rek salat teh layak lamu biha teu apaleun bahwa manehanana teh mawa najis lazima al alima mangka wajib kaki jahit anu apaleun bahwa eta jalma nu rek salat teh mawa najis wajib naon i'lamuhu ngabejaan eta jalma bidalika bahwa eta jalma teh mawa najis alasanana li annal amro bil ma'rufi karena sanyana marentah kana kahadean ngalarang pamungkaran eta teh layat tawakofu teu kudu ngadaguan alang isyani atas terjadina ayana maksiat bal huwa balik tak ngaran amar ma'ruf nahi munkar li zawalil mafsadah tertuju oge pikeun ngahilangkeun karusakan pangbatalan dina ibadah hijaed apaleun si jalma eta rek salat tapi mawa najis hijaed wajib ngabejaan eta jalma bahwa eta jalma salatna mawa najis tah ngabejana kijaed kalebetkeun amar ma'ruf nahi munkar sabab lamun diantep eta jalma salat mawa najis bakal ngamistikeun kana aya mafsadah ruksakna teu sahna salat qalahu Syekh Izzuddin bin Abi Salam Syekh Izzuddin bin Abi Salam ngomentari kana masalah ieu masalah ngabejaan jalma nu rek salat mawa najis wahia mas'alatun hasanatun ieu teh masalah anu sae kitu cek Syekh Izzuddin bin Abi Salam malahan mah lain dina baju unggul erek dina badana erek dina tempatna sarua bae mun urang ningali batu rek salat ternyata dina badana aya najis atau dina tempatna aya najis wajib ngabejaan mun teu ngabejaan urang doraka urang teu amar ma'ruf nahi munkar mugia aya manfaatna wallahu a'lam bissawab.